Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana ulujeng ditepang dangukeun deui sareng lajenganana atanapi jujutan carita si kancil ti Pakidulan kadangan keriksa nu ayeuna baris di Bandungan bagian anu ka 50 genepna. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hancan nu katundah bagian anu ka 55 na. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam. Ti beurang khususna atuh ka Nyi Sekar Sakti nu harita baris ngantunkeun kersana Eyang Buana Mansur anu aya di pagunungan. Nyatana Nyi Sekar Sakti ieu dipiwarang ku Eyang Buana Mansur pikeun nepangan rayina nyatana Ki WC Saluwih anu mangkuk di Gunung Tampomas Sumedang lunya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan kasadayana. Mangsa alam harita teh beuki beurang bae. Malah geus kitu mah atuh gap harita Nyi Sekar Sakti teh kana buntelanana dijingjing silile kapayuneun eyangna brek cari ka wasta dieu we. Buntelan sok ditunda gigireun sanggeus kawilang beres mah bral miang atuh mun dicolohok di buana teh harita. Tapi akhirna mah imut bari jeung unggut-unggutan banget ku kayung-yung. Dasar budak caca calakan, dasar budak ti pintar cenah naon geus tatan-tatan. Waspada pisan syukur geulis, tah kudu kitu jadi jelema mah. Apan ceuk paribasa oge kudu sadia payung samemeh hujan. Kudu sadia obor memeh poekeun. Itu saur kersana Eyang Buana Mansur. Bungaheun pisan manahna ngaraos lugina lantaran geus kajudi yen putuna Nyi Sekar Sakti bener-bener siaga sagarupana. Laras Eyang, abdi ngahaja nganggo-anggoan pameget etang-etang nyumput dinu caang. Mindingan diri dina gangguan jalmi-jalmi anu telenges sunihin Eyang. Bener pisan anyaking. Anak itu masih pisan hidup teh waspada tur iatnya memang. Sareretan mah nyeples salaki ceuk sahawe tangtungan wanoja. Atuh eta teh alus pisan cu. Sabab naon nyebut alus Eyang teh sabab hidup geus bisa ngira-ngira. Kana naon rupa nu bakal kaalaman di perjalanan. Tah heueuh kudu kitu Eyang satuju. Tapi geulis samemeh hidup ini Eyang atuh rek amanat sakali deui kade sing bisa ngajaga diri, sing bisa mawa awak. Ulah kena-kenang boga pangarti tuluy weh adigung gede hulu sombong ujub ria jeung takabur omat gelis.
Ulah kitu cu. Sabab eta teh kembang-kembang na cilaka. Laras Eyang. Hirup mah kudu titih rintih. Ulah sologoto biasa-biasa we sawajarana. Atuh saja banyak cikitu yang arek makalan pakarang bisi butuh keur di perjalanan. Insya Allah sugan jeung sugan we aya guna jeung mangpaatna. Itung-itung pibatureun keung saur kersana eyang buana Mansur. Atuh poknya Sekar Sakti harita. Mangrupi naon Eyang? Cek Nyi Sekar Sakti curingan. Atoh tapi campur jeung penasaran. Hayang buru-buru nenjok cenah. Ari eyangna teu buru-buru malahan. Kelakah kojengkang ka pangkeng. Ari kaluar diberi jeung mawa bedog panjang jeung warangkana. Geek calik dina urutna tadi neh imut beri ngasongkeun bedog ka Nyi Sekar Sakti. Yah geus. Ieu bibakleun hidup. Rak bawa sarta gunakeun di mana-mana diperlukeun. Hatur nuhun Eyang. Geuning meuni sae kieu. Muga-muga tiasa janten batur keung Eyang. Mawa ludeung. Tembana Nyi Sekar Sakti bari jeung nampanan eta bedog anu panjang. Nya kitu anak ibrar. Ayeuna mah geramiang ku eyang diangdung pangdunga. Muga-muga sing salamet di perjalanan. Amin. Kalayan hasil anu dimaksud. Amin. Sing buru-buru tepung jeung Pandita Wisesa. Adi eyang pisan tapi kanyanya. Oge, mun geus kapanggih bejaan eyang. Kunjuk sumangga Eyang. Atuh abdi saja amit permios bade mios. Disuhunkeun giat pitu anak di salera. Cek kudu dipen. Tapi duka ti eyang mah beurang peuting oge mualat. Tinang tu marengan hidup bracu didoakeun pisan ku eyang. Nya sanggeus amitan sakumaha mistina. Nyi Sekar Sakti anu geus buleud patekadan geus girig kayakinan. Sejak miang ngajujug ka gunung Tampomas neangan sang Pandita Wisesa leuwih. Jerut atuh turun kaburuan. Ngucap salam bari jeung marikeun awakna dijajabkeun ku eyangna nepikeun kaburuan. Encis indit gedigna teu beda kawasa laki. Lempang gancang bari jeung mawa buntelan dibungkus ku lamak anu hidin. Ari kersana buana Mansur alias sang Pandita harita teh ngajajanteng we di buruan ngajajabkeun putuna ku paneuteub jeung pidua. Manahna rada-rada ogeh ngarakacak lantaran bakal paturai jeung putu di imah teh tangtu ti isin tapi reueus oge aya. Boga rasa aya reueus ongkoh lantaran salah saurang putuna aya nu kuat nuluykeun tapak lacak anjeunna. Aya nu baris jadi ahli waris khusus dina widang ilmu perelmuan. Da anu sejen-sejenna mah bangun hare-hare we. Teu aya nu hayang ngulik pangarti neangan pangabisa. Ngan ukur kitu we mikiran haliah dunya. Bagja temenan geus. Muga-muga Allah tetep nang tayungan kahidap cubray. Sing pinanggih kadahayuan jeung cinemu bagja. Menang luang jeung pangalaman nu mangpaat. Keur di dunya lan akhirat geus. Kitu sahur gerentesning manahna kebuana. Terus atuh harita ngusaprarai bari jeung terus unggah deui kalebet bumi. Di jero asa lowong di setengahing bumi jadi jempling. Lir karaton anu dikantun ku papayung lembur. Lir nagara ditilar kuno jadi raja. Sepi jempling mata keung mata krusras ka alam-alam anu geus lila kaliwat. Dina mangsa-mangsa kerame keneh ku anak kincu.
kasugri para wargi cag urang tunda kaayaan Eyang Buana Mansur tenden sakedeng tunda sakedap insyaallah kaharep kasampeur deui ayeuna urang Bandungan nalampahannya Sekar Sakti nu baris nepangan raina Ki Buana Mansur nyatana kersana Eyang Purwaluwih. Kebat di Sekar Sakti ningrat limpang mapai-mapai jalan satapak ngagedik pinuh sumanget kawantu gede keneh tenaga jeung can aya halangan harungan kawantu aya keneh di wewengkon anu aman raharja tara aya Pancabaya beuki lila beuki anggan beuki jauh ti bumina kersana Eyang Buana Mansur nya antuk namah les teu katara deui Nyi Sekar Sakti alias Nyi Sekar Sakti ningrat terus lumampah teu luak lieug teu galideur estuning teuneng luding taya kasieun ngagandeang atuh harita keneh taya pisan karingrang percaya kana diri pribadi jeung yakin ka Allah nu Maha ningali reg eureun heula di hiji mumunggang ret kalandeuh lapat-lapat katingali jalan leutik urula arile kawas oray keur ngaleor pasawahan upluk aplak keur meujieun hejo lembok langit anu pulau dipasieup ku mega bodas anu pating jarumpuk di jomantara mata poe harita bageus sadaluhur kira wanci pecat sawen ras atuh hate teh ka alam ka tukang-tukang breh kacipta Ibu Rama breh deui atuh sawangan bakal datang kumaha pijadieunana can kabayangkeun pahit peuheurna anu ngalalana atuh rengha di Sekar Sakti harita narik napas panjang kumaha engke we ayeung mah po memeh nanggung moal komeok memeh dipacok anak manuk oge geus bisa hiber mah nu deungeun kumalayang sasaranganan di awang-awang piraku aing anak manusia nu boga akal make teu ludeung onaman kitu cegeren teus hatena terus atuh ngayunkeun deui suku anu katuhu numbulan ku nambah lengkah tuluy nama lalakon anu keur saktasorang kocap ning anu keur mapai ngalalana sakapeung nyorang pilemburan sakapeung mah mapai mapat tegal jeung sampalan tampolan ngaraas mentas wahangan bulus kaleuweung geledegan bijil kareuma mipir-mipir pasir nyorang tegal jeung sampalan sakapeung manggicung kerang anu lungkawing nate jangkar ngembing akar kitu kaayaan anu teu ngalana lamun peuting di mana bae poekeunana parang di lemur meuting di tajung parang di sawah meuting di saung sawah non kaparangan atuh di tengah leuweung uang-iwung kapaksa sare nya tangkal kai anu gede Nyi Sekar Sakti nguat-nguat maneh tamaha kersa ngalalana kudu bisa nyang hareupan sakabeh halangan jeung harungan anu kaalaman kasugri para awargi cag urang tunda heula ayeuna mah kaayaan Nyi Sekar Sakti sakedeung tunda dihanjuang siang teuneun dihandelem sieun paranti nyokot ninggalkeun insyaallah Nyi Sekar Sakti kahareup kasampeun deui ayeuna urang malikan ka tukang ngaguar carita anu geus lila katunda-tunda bisi lami kaluli-luli lila henteu kacarita nyambung catur mapai carita supaya kaguar kabeh kasugri para wargi kacaturkeun di wewengkon Gunung Halu di hiji tempat anu sunyi panonoban garong panyumputan begal aya 3 jalma anu keur ngajar lentulo dina batu moyan bari jeung gagaro bouk jalabri gimal beungeut kanyos
Tapi ari mata magalak tebeda we kawas mata kutu. Mangsa alam harita teh isuk-isuk. Mata poe krek ngeltek bijil ke belah wetan jujukutan baraseuh keneh ku cai reumis. Embunan gunung disarimbut keneh ku halimun. Hasup ipis ngalangkang mindingan lebak pai lemburan. Ayam jago harita teh kadengi hawar-hawar patembalan di landeuh di desa-desa anu aya di suku gunung. Nya harita eta tilu jalma teh baradami lantaran di tempatna geus teu boga bekal keur dahareun. Tayalian eta tilu jelema teh nyaeta si Jamring sabatur-batur, nyatana si Jamring, si Pece Kaput, si Somed. Buukna teh garam rimba. Malah poker kitu atuh si Jamring. Somed. Awang sia teh geus cager sia teh euy. Cek si Jamring bari jeung muringis. Awak nyareli keneh beureunan panon melong ka si Somed. Nu harita keur cumagug bangun bari jeung ngamuk tuur. Alah, rada hampang ayeuna mah Kang. Ngan hulu lieur keneh yo. Cek si Somed bari jeung ngareret. Wah, supaya ulah leuleus mah ini tanguran mah euy. Tah jeung si Peci. Balang siar ka itu niangan hakanyun. Piraku arek kieu wae sia teh. Heeh. Hayu atulah da kasal di onggoh. Tapi moana naon kitu? Maksud? Nya kuring mah rada bang bau ngencang caungan ya bisi papangi jeung murid ajengan Nurpalah. Cek si Somed make deur aya rasa sieun. Ayeuna mah rumah saka teh terjajaten. Kituna pantas atuh jang topan mah najan nya ge budak keneh ahli tirakat. Ari si Somed mah atuh ngan ukur ngandalkeun badegong jeung borongongong. Nu dipikirkeun teh ukur isi peujit we. Hawak jeung sarakas sagala bers atuh najan awak gede luhur ge boye tanagana mah. Ngadenge anak buahna ngomong kitu pok si Jamring harita. Dengekeun sia. Sia mah kobas lain jalu we hirup teh. Maka jeung sieun ku murid si Nurpalah. Bodaran sia teh ai cepung mah goblok. Cek si Jamring ngababarikeun pisan. Ai Akang. Podaran-podaran kumaha ieu teh? Geuning Akang ge ngajongkeng. Ah, modeune aing mah teu siaga rada balangah di onggoh. Naon sia welek? Eleh mah eleh we atuh Kang. Ngulobatin jengkolnya. Dah bau deuleu sia jengkol mah. Ganyeng. Nya heueuh nu mata kulah umar teuing bau atuh. Geus. Arek moal ieu teh. Mun moal arek di calana deui yo. Ai kapalang. Cek si Peci berjeung nguliat. Jung nangtung beungeun naliat pisan. Nyaon sia teh beuting nyungur sia ka mana wae. Si Jamring muncereng. Ongkoh rek balang siar cenah Kang. Tapi nah kalakah ngadu kacap atuh ganeng lah. Moal aya gunana. Hayo urang nangan hakaneun amuranna. Cek si Peci bari jeung nulak cangkeng. Geus siap manehna mah. Da waktu gelut jeung jang topan oge atuh harita. Teu kungsi tatu si Peci mah. Jadi senang we pangsehatna. Bener Ci. Jik ini jung lumaku jor mantok lah. Barengan tak kumane sia Somed. Sebab ngan sia-sianya nu jag-jag keneh sia Peci. Kada we sia bisi aya siku si wulu-wulu galagah kancana. Jaga Gus lain kan. Kuring lah masih keneh ngadag dia. Tah, ieu si Peci aduh baris jadi benteng. Jadi tameng dada. Bisi aya bau ngamuk gajah mata. Aya orai centang, badak nyentak. Tah, ieu bagianana. Cek si Peci berjeung nebak-nebak dada sorangan. Gadeg sia teh. Percaya jeung sia ini. Bangus sia. Si Jamring atuh harita molotot ka si Peci. Sedengkeun si Somed atuh teu ngomong. Manehna menyerengeh seuri leutik bari jeung mencetan cangkeng nu karasa cangkeul. Nalangsa pugu oge ti saprak ngulang ti lembur dungus. Awakna nyareri bae sirahna asa berat. Urat-urat asa pargat. Paragel lalinu lalieur.
Lila pisan arek cagerat teh dapugu tas pilut jeung jang topan di buruan imah kersanap ajengan nurupalah teh. Pok si Somed harita, hayu sajalah. Pokna si Somed kencis indi ti heula terus dituturkeun ku si Peci. Ari si Jambring mah ngejejentul we nangkep tuur bari jeung moyan. Lantaran awakna nyareli keneh cenah. Can wanieun lunta anggang. Komo lamun kudu gelut mah sieun keneh bisi karugrag deui cenah pajarkeun teh. Gancangna ieu carita si Peci jeung si Somed geus aya di sisi lembur. Nu dijugjug taya deui iwa ti desa Bojong Emas. Nepungan Haji Endik nu baheula kungsi di Peres tea. Pangna datang kadinya geus kanyahoan Haji Endik mah beunghar da loba pakayana. Tapi barang gok teh ka sisi lembur. Si Somed rada hariwangeun. Rada asa-asa rek ngagarong ka Haji Endik mah. Komo deui ayeuna ti beurang asa loba teuing ti bahayaeunana. Bisi matak nambahan cilaka atuh regeureun terus badami atuh jeung si Peci. Kelana saci dengekeun sia. Nah moal matak cilaka yeuh. Ieu teh beurang alam teh yeuh loba nu nyaring. Jeung nadi hese we lumpat atuh ai beurang mah. Dan najan lumpat ka mana-mana oge mah burung kasusul sabab caang. Ceuk si Somed bari jeung neuteub ka si Peci. Ngadengin kitu pok si Peci. Atuh laga gabah. Kudu tarapti nanaon oge. Sia teh Peci. Tarapti teh tarapti kumaha? Aduh eta Kang. Pokona mah geus kumaha uing we lah. Yuk tuturkeun. Sabab lamun teu tulus mah rugi kudu aku tilu atuh. Ti padumukan urang ka dieu teh lain lalampahan enteng-enteng. Sabab kudu kacida jauhna. Jadi lamun teu tulus teh mah wah bakal ngaligincing atuh. Panteguna meureunnan jauh-jauh panjang gagang ari mulang ngalong kewang. Nanaonan make jengkar ti lemur atuh di. Ngadenge kitu si Somed harita ngauleng. Manehna mikir-mikir lila kulila karasa benerna omongan si Peci teh. Nya antukna nya tujuan. Ngan ngawawadianan sing apik jeung taliti. Supaya salamet bari hasil anu dimaksud. Terus atuh harita dua nana laliumpang deui. Sasalingkaran muru anu suni supaya ulah kapanggih jeung jalma rea. Berkah nepi ka imah Haji Endik dengan ukur tepung jeung budak awewe kitu ge saurang deui. Baranggok teh kahareupeun imah Pak Haji Endik. Kasampak teh pribumi keur ngadaweung ditepas bari jeung udun padudan bangun nikmat. Hasibna mulak meuni nyerebung. Sampurasun. Ceuk si Somed uluk salam bari jeung ngajega di buruan. Atuh puguh Haji Endik teh ngajenghok leuwas. Ku sararetan oge apal yen eta semah teh nu kungsi maksa menta bekal ka manehna. Tapi buru-buru atuh nyumputkeun semu pok harita. Ayah rampes. Geuning aya tamu. Mangga cali. Heuh, nuhun bade. Cek si Somed meh bareng jeung si Peci terus arunggah. Gukdek dariuh dina kursi bari jeung ngagilirkeun perah bedog. Haji Endik mah tetep we ayam api-api teh nyaho we. Sarta teu nembongkeun semu padahal hate leutikna mah keueungna ka bina-bina. Da bieu teh atuh kareret nu duaan teh ngagilirkeun perah bedog. Ke punten ieu teh. Asa-asa anyar pinanggi saderek teh sahajenengan. Anu ti mana teh? Sarta bade aya pikir saeunaon? Ceuk Haji Endik gancang tumanya. Bari tetep waspada tur iatna. Ngan pura-pura henteu wabuh alias teu nyaho. Moalnya poho deui ka kuring.
Apan kuring teh kungsi ka dieu bareto waktu kuring keur sangsara keneh. Cek si Somed harita. Oh, mohon ya kamana atuh sajami deui, Cek Haji Endik nembongkeun karewas biasa we kawas kasemah. Anu matak ayeuna teh keur gering Paji. Pangna kuring duaan datang ka dieu. Lantaran aya kasusah da kapungkur dengan Pak Haji Endik pahanjenikna anu kersa nyumang teh. Mika welas kasim kuring tiluan. Tah ayeuna ge terus terang we. Kuring teh rek menta sumbangan. Cek si Somed terang-terangan aya kahayang. Da eta mah Haji Endik meningarahuh narik napas panjang. Pok nanya bari jeung panuneuteub. Alah, sumbangan naon ujang? Pak Haji, biasa sumbangan kanggo fakir miskin. Panu kuring teh ayeuna mah keur meujeuhna fakir. Geus 2 poe teu ngadahar kejona ge. Cukup kuliwat teh bari jeung teu seueuh deui. Tah, ayeuna rek menta beas ka Pak Haji teh. Duit, lauk asin jeung sajabana we. Mun aya mah hayam nya pakean jeung udud. Ngadenge kitu Pak Haji Endik meninggal ulang. Mikir jroning ati, ku sagebrehan oge geus kanyahoan. Yen manehna bakal diperes deui bae ku balad si Somed. Mangkaning keur teu boga nanaon ayeuna mah. Jeung teu boga ridho we ongkoh. Da mentana atuh ku cara kitu ngan teu wani ari ngedalkeun langsung mah. Da sieun teh bisi ngamuk cenah. Nya nu akhirna nyoba-nyoba ngagunakeun akal tareka. Pok Pak Haji Endik harita. Ayah, punten sakali deui kanggo saha sieun? Ku panjang teuing pananya teh. Kar kuring sabatur-batur. Cek si Somed beri muncereng. Atuh kantosanya tong melotot atulah sok leuwas. Sakedap dewe nya da kedah ku kumpul heula apa gintan. Margi ari di dadak-dadak ieu mah sesah naon bae oge diperjogikeun teh naon bae. Biasa ji. Beas lauk asin udud duit jeung pakean. Duh, mangga sun. Antosannya tuh sakedap mah di dieu. Si Somed menirang hagot. Harita nyebuk hendak heugna teh. Sedangkeun Pak Haji Endik harita teu katara gugu. Ayem we jika teh. Koloyong ka dapur gok tepung jeung bujangna. Turun nitah mawa susugu. Atuh sor cai teh jeung cau ambon sasikat. Ditambahan kudu bodas sabungkus. Haji Endik nama tenemongan sikepna naon. Biasa-biasa dareh deh hade kasema estunin pikabetakeun. Sabot di dapur ngaharewos ka bojona. Di jurung nepungan Bapak RT jeung tetanggana. Supaya ngepung imah Pak Haji Endik. Mimiti nama pamajikan Pak Haji teh mung. Kajeun korban harta jeung tibatan raramean mah. Tapi sabada didesak ku salakina Pak Haji nyaeta Pak Haji Endik kakara bojona daekeun. Kencis we bojo Pak Haji Endik indit. Susulumputan da bisi kanyahoan ku semah. Sedangkeun Pak Haji Endik naku kumpul terus sebakeuneun. Jiga nu sumuhun we arek mahanan. Padahal mangan ukur kereupan. Jo katepas mawa pare 2 geges. Sok dituna deket lawang bari pok harita. Alah, ieu pare hatu lumayan canakeun. Nuhun Padi. Cok si Somed. Koloyong Haji Endik oge kajaro deui. Jika nu sumuhune cakah cikih neangan bahan keuneun. Itung-itung ngulur-ngulur waktu. Barjing ngadaguan Bapak RT jeung tatanggana. Tekung selila lo deui kata paspok harita. Aya lauk emas 2 siki bade dicanak atawa kan tandang tuh Pak Haji sok kerong. Cek si Somed menigiak da kabeutina lauk teh. Koloyong deui Pak Haji Endik teh ka dapur. Padahal lauk emasna mah teu boga. Da aya kulah oge ngan ukur bujaer eusina teh. Tapi si Somed jeung si Peci mah percaya we. Malah paromanan biar marah mai bunga. Heuleut sawatara waktu kurutak aya nu datang.
Nu datang teh lalabung ungkul marawa bedog aya kada 7 kurangna atuh puguh si Somed jeung si Peci teh reuaseun. Duanana meulikeun kacuring hak harita teh. Heh, Kang, saha itu tuh? Rek naraon datang ka dieu nya? Cek si Peci bari jeung nunjuk. Beungeut rada sepa nenjok kitu mah. Malah si Som oge reuaseun. Ari aya nu datang aleutan kitu mah tapi tetep ayam teu gugup. Ya, kurang ajar. Pasti si Haji goblok teh hianat yo. Siap si Peci. Pokna bari jeung ngagilirkeun perah bedog. Jajantung ratung lantaran asa seunggah ngelawan tujuan mah. Kan ante polalah Kang. Mun aya nu ungah langsung kadek tahuluna. Cek si Peci bari jeung terus ngalugas bedog. Siap siaga bisi aya musuh anu narajang. Duanana carincing pageuh kancing. Siap sadia pikeun ngajaga sagala rupa kamungkinan. Si Somed geus bisa naguh pasti Haji ndik teh hianat. Sabot manehna nungguan moal burung ngabejaan ka tatanggana. Keur kitu gorowok di luar aya anu ngagorowok. Wareng Bapak RT. Hah, bangset. Keluar sia. Lamun teu jae keluar di podarai sia ku aing. Hayo, bijil sia. Kitu pokna. Babaturanna geus siaga sebedogna tatan-tatan di buruan. Ari si Somed atuh jeung si Peci silireret. Duanana ngarti jeung beuki yakin yen Haji Endik teh ngalajokeun ka maranehna. Geus kitu mah si Peci ngomong, "Mantong kagok Kang, asup ka jero imah sakalian lah. Tewak teh Haji Endik teh dijieun Sandra." "Hayo, urang tewak," cek si Somed satujueun. Atuh geus kitu mah si Somed jeung si Peci blus-blus ka tebas ka tengah imah. Dititah bijil teh kalakabeuke ka jero. Maksud narek nawah Haji Endik cenah nu ka kula jeung kulawargana. Tapi teh lah eueuh nu di imah. Oreng si mana horeng geus dibajaan ku tatanggana supaya bijil kabeh bisi ditarajang cenah ku si Somed. "Kurang ajar. Eueuh ulu-uluna acan kumaha lamun geus ieu?" Si Somed ambok. Katara meuni kakerot huntuna sarta panon molotot. "Tenang Kang, anu ngepung moal daekeun asup. Dayak dina tuh moal aya jagona. Nyah, paling oge ukur jeung sieun ngadungkul. Aya nama akalan deui tuh. Aya minyak tanah dina pejarikeun. Cokot, sok." Cek si Peci beri jeung nunjuk. "Keunana haonna sia berat-berat. Teu butuh ku minyak tanah aing mah deuleu. Butuh teh ku kasalamatan." Cek si Somed teu ngagugu. "Aduh, ti saha diajar belet teh atuh. Teu beunang pisan diajak badami akang mah nya. Gunakeun akal atuh Kang, lain keur bawaeun minyak teh tapi keun nyeung sieunan anu ngepung. Sok bawa ke tepas, banyurkeun kana bilik jeung palupuh. Terus bawa kayu api, ancam di luar. Mun teu daek nuna pakarang, ieu mah duruk sakalian kitu we." Cek si Peci paparentah bari jeung rada encer oge ari uteugna mah. "Sorry." "Benar Ci, benar hampurannya yo." Cek si Somed atohin. Manehna buru-buru ngajengkang nyokot jarikeun wadak minyak tanah. Ari cegdek kaayaanna rada ampeng, eusina jigana loba minyak tanah teh. Si Peci deregreg lumpat buru ka dapur, kadawak kana kayu api anu numpang dina pago. Teu jauh ti hawu terenyang buru ka tepas bareng jeung si Somed anu henteu ngajingjing jarikeun minyak tanah. Kalawan teu asa-asa wur-wur atuh minyak tanah diawur-awurkeun kana bilik jeung palupuh. Minyak teh diawur-awurkeun nya katenjoeun ku di luar atuh colohok we teu ngartieun. Sanggeus kitu si Peci ngajega di lawang bari jeung nyekel kayu api pok harta si bese. Si Peci ngomong bari jeung ngeneng-ngeneng kayu api. "Hei, kadang warga bojong emas, montong bodoh sia. Nah dikira aing ngerek sieun ku manusia sakitu. Tong bodoning ukur 10 atawa 20. Najan ku salamur oge aing tah sieun. Ta ayeuna." Cag para pamiarsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah urang guar dina bagian anu ka 57. Hatur nuhun kumadupi perhatosanana. Lajeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.